Sampurasun baraya kumaha darama ngarahayu kasadayana. Saupamina hoyong uninga naon anu dianti-anti ku Abah disagendengeun hal-hal anu penting sapertos gajihan atanapi nedonan ondangan keur manggung jeung anu sejena aya deui anu penting dina kahirupan Abah mah nyaeta jadwal Persib main. Eta pisan anu ditungguan sabab geus jadi karesep mun lalajo Persib lain we ayeuna ti keur leutik keneh pokona ulah tinggalkeun lalajo Persib lamun parang ka stadion lamun teu parang mah dina TV we jadi Bon Jovi. Ayo urang lalajo Persib ayeuna mah sabab ngimpi ka Piala Dunia geus rengse ayeuna urang tuluykeun ngimpi Persib jadi hat-trick juara. Hidup Persib.